Assalamualaikum. Sampurasun patepang deui sareng simkuring oge. Sipra Haikal Rapsya ti kelas 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta tentang banjir di Bale Endah. Sabaraha minggu ka tukang daerah Bale Endah Kabupaten Bandung kenaan ku rupi-rupi musibah salah sijina mudalna cai Wahangan Citarum. Dumasar kana data anu ayeuna kurang leuwih 1936 imah katut wangunan sakola jeung pamarentahan kakeun ku cai Wahangan Citarum. Penyebab mudalna cai Wahangan teh sebab gedena cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabularkeun cai jeung nganyembeng. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat sebab dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayeuna korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat korban Bandung ngarasa prihatin ku ayeuna musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarekah ngumpulkeun warga keur sumbangkeun ka warga anu kekenaan musibah eta. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.